mana ya nu balanya sayur. Ya ampun sayur. Sayur. Bu, duh jelema teh ngadareng. Aduh, ya sayur kaburu layu. Eueuh nu payu. Aduh jiga abi teu payu-payu janda. Aduh. Ya ampun, sayur. Mana nih jelema teh ih, nih eueuh nu balanja nih neneng sedih. Tolong Dedek. Dedek bingung. Ya ampun, nu ngaliwat hiji acan. Mama Loren. Mama Loren. Iya, parete. Satpam. Tinggali Mama Loren. Kemana? Tapi eta ninggal nobel ini. Nobel ini. Tolong. Ngopi heula di dia di warung Abi buru. Heula iya perlu heula artes sakedeungnya. Tadi heula ngopi. Kadinya. Iya, tadi heula ngopi heula. Kadinya heula nya sakedeungnya. Ayo, tadi ngopi heula warung Abi. Nah, ayo Mama Loren. Warung Abi can ngalarisan tis teh dengan logika tolong. Nanti dulu deh ya. Ih, makanya warung teh payu-payu wae. Padahal udah cantik Angel teh. Ngopi heula padahal mah lain geus gacor gitu. Lakbat, tiga lakbat. Da. Cikoro teh geus ngaruy ieu teh. Aya ngopi mah. Cuma da kumaha deh ladangan ku setan. Bukti cunguk. Perasaan alis udah disulam, mata udah di eyelash. Iya udah di masker merenya kemah isukan mah dagang mau di masker. Oh no. Balah ya Allah cing aya milik rezekina. Ngopi, yang begini saya tahu. Lihat haus terus saya haus. Pokoknya hidup kita mah mada su. Naon mah desu teh? Mana ngomong kan? Asya, ngalor ka dia deui ku aing dibangreng. Sayur. Tiga. Aduh ya sekarang. Neng mah calik we tuh di susunan tuh. Herang antena tuh ngahiji tuh. Singkatnya Bade. Naon Bade? Kopi. Puguh we eta mah nya tadi geus ngaruy. Tapi dua. Nah, dua jeung saha dua eta? Mana jeung saha dua? Dua jeung dua. Babat euy ngopi juga karuhun. Hiji we. Biar lama memandang bidadari gitu dari surga. Gila. Dua kadang mah dua we. Kopi hideung. Itu nganggo gula. Nya antong. Nah, Kan tetes amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya teteh ulan geuning. Kalabat sok kalabat ka dieu. Aya naon teteh ulan ka dieu tadi? Iya, sarareuwas. Pak RT, Ya. abi teh bade naroskeun eta kakak, keluarga. Tos janten teh acan. Wah, tukang teh ulan mah kartu keluarga mah ekspres. Tos kantunnyana eta mah. Mana atuh kan anak teh? Gampang. Ayeuna mah urang ngopi heula. Ulah, sipi omongeun. Moal, Ih, ibu RT mah tong. menuju tarawehan. Bisa jadi fitnah. 20 rakaat. Mau lami-lami abi mah. Sajam deui urang ngobrol we nya ka hotelnya sekedapnya. Terus sekedap. Ini ngaririuh Pak RT. Teu naon kang teh ulan mah atuh iraha deui. Si ibu RT na abi kita jadi fitnah. Assalamualaikum. Teh. Assalamualaikum. Iya, laporan sama. Laporan. Itu di tengah jemput. Kenapa bisa gedeng sakedeung? Aslina cenah tarawih geus beres, terjemput ayeuna langsung. Aslina mah ka dieu atuh ieu. 23 rakaat. Jadina mah 11. Ah, Aslina nu bener. imamna gancang gituan tah. Nu bener mana mah. Bener aslina. Tuh gua teh misalnya doang sing ngamuk-ngamukan deui apal sorangan. Mun ngamuk. Geus atuh geus. Nyape nya tong di kumaha? Siap. Heeh, sok. Apal wae nya teh pengen. Nah, pindah ka mana? Ayeuna neng sareng awi ngobrol. Anjing. Naon ngobrol naon atuh? Teh asli orang mana? Asli orang Ciwareng. Meni aya neng bulan teh meni ser-seran kan mana teh. Aduh. Sersan. Mana mah teu balik. Naon teh balik naon? Mana RT Bu RT keur salat kene? Aya ieu mah aslina. Eueuh modus. Penampakan berarti teh. Modus. Nya ngebarengnya. Dina dus. Penampakan berarti. Cing orang-orang teang deui yeuh. Orang teang deui. Aslina ieu mah meni
Temu namanya deket sakeutik oge. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak RT. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, make pembacaan da abi teh jelema lain eureub-eureub. Jelema di gimon. Eta abi yang cari. Didinya kerusum corona, didinya we. Nah, da abi mah teh corona. Ya geus katukang. Jaga jarak. Abi calik atuh da cangkeum nya ngobrol bari. Kan bae sameter. Mari kita cari Pak RT. Geus didinya. Aya naon. Ini loh, aku tuh mau nanya Pak RT. Nanya naon? Ari kakak abi nah tuh jadi. Emang pernah nyeun kakak gitu? Iya. Oh. Pak RT, itu sabulan maknya diuruskeun teh ku Pak RT. Diuruskeun ngan can diproses, da kan kayana keur libur. Banyak geus sabulan leuwih ai Pak RT teh jadi. Nya teuing atuh isukanna ku RT tanyakeun ka ditu. Dagoan we heula sabar. Pak RT, abi teh butuh kakak teh keur ngiluan aplikasi Bank Emo. Iku RT ditanyakeun deui ka ditu nya. Kamu ahli lah Pak RT mah. Bener isukan RT ka ditu. Geus disogok sayur jeung engkol sakitu Karek sakitu wae geus juk engke isukan. Anu mah balik we heula beusi Ibu RT. Bener nya. Awas amun bohong abi mondok di imah ieu lah. Juk kumaha didinya lieur. Awas amun bohong. Lieur. Oma. Teh. Iya, aya 2 deui sama aku alhamdulillah. Alhamdulillah atuh 2 deui mah. Tinggal kasahan deui teh. Kan Iya. yang kasih Intan. Kalau eta mah malam moren hayang we geus kieu atuh. Kumaha ngaragancang? Heeh. Maneh kasih Intan, urang kasih teh ulah. Munaon wae ngeun ADR teh ngadu urang atuh. Ngeunaheun kumaha pan sarua ngabagikeun aya maneh. Oh, yang geus kieu balikeun RT ka Intan. Terus Maneh mah ngalawan wae ka atasan teh. teu bisa kitu teh. Hanya geus babarengan aja. Masalah perasaan. Geus aya geus babarengan we ayo. Ayeuna urang kasih Intan heula nya. Nah, Ayo. siap. Enggak kayak mana? RT atuh. Budi dinya kan pemimpin eta Lain masalah kitu teh kita prok dah nu biji mah siluman kadal ke kumaha. Burak nih. Sok ikut ini. Geus itu didinya. Geus didinya sok buru-buru ketok. Sok. Sok buru. Geus sok buru lah Ini dia. mah. Masuk. Ya. Sok buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo ini rojiun. Aya naon ka dieu nyamun Ya punten teh teh bari masihkeun sembako. Sembako bako. dampak corona. Kan abi mah teu corona. Mun sadayana kenging ieu waduh. Saha? Lagi gaduh-gaduh. Jijigan nu hiji ka abi teh. Sanes kitu. Jadi teh yang sadayana kenging. Aya amplopan teh. Aya insyaallah ya ampun. Nuhun atuh. Ayo ngopi heula. Moal teh aduruhan tos. Nah. Ajen deui. Nu jadi goreng. Terus itu abi baturan ngopi. Ayo tuh. Itu ieu nu jadi aya periodikanya. Sareng saha ka dieu tuh? Sareng Pak RT. Mana? Itu ya cek aing ge si RT mah sepi omongan Geus ngobrol we. Ka dieu ngopi heula di dieu. Abi bade aya periodiknya. Sayur urang ngopi heula. Aslina. Tong. Teh nginum kopi ieu lain nginum minyak tanah, Bro. Ya sok keluar rumah aja minum teh. Pae atuh. Ya hayu, Bro. Itu teh itu tuh di sorean tuh punya. Saha? Astagfirullahaladzim, eta hansip bedegongnya diajak ngopi mumul. Dasar. Sama satu nuhun we lah. Naon? Ini teuing-teuingan deui. Geus beres ieu nya ngabagikeun. Heuh, pagawean teh numbalkeun we bawa aing hansip. Lain yang itu jam 8 waktuna bisi ngadang. Apa sorangan jadi aing panggil dia jeung ngadeupeureuh. Akan bae atuh karungan. Asupan. Karungan. Geus beres papanggil. Assalamualaikum. Aya naon Pak RT? Iya teh ulang aya dana bantuan si pemerintah. Oh iya, alhamdulillah tuh kenging aya amplopan. Aya tuh. Wah, kangen teh ulan mah alun-alun ujung burung ge. Dipasikeun Sawah? oh batur sawah Pak mah. Aya alun-alun di sana. Alun-alun. Iya pamotokeun lah keur Oh, dokumentasi. nanti teh kudu dipoto. Nya atuh. Ya atuh sakedap aku udah dangan heula, abis aku udah geulis. Nya sok atuh soknya atuh sok. Singgelis nya. Alah, siap. Cantik kan? Cantik. Bob, foto heula ditu, Bob. Nya. Sok buruk. Apa fotokeun ah?
Kela kita kak. Terus dina. Kumaha? PRT paling dia. Ya, Terus? ada paling dia. Terus? Kieu di fotonya. Soal foto kan ah. Di dulu main karasan. Siap teh atuh teh kudu Seri ato. Nah, Kan RT menang bantu jadi kudu ato di foto teh senyum. liur, Hiji, dua. Senyum atuh teh, senyum Ayo, gitu teh. 1 2. Geus, ngobrol batuin. Nuhunnya PRT-nya. Dia sing ditampi iman Islam. Oh. Wih, itu sini ayeuna pada bobo habis. Oh, Assalamualaikum. hari mana bisa? Geus bener. Karena kok orang di dia di beres sembako, meureun di foto di dia mah. Awi pantes. Monyong atuh digoreng patut geus sama. Balago. Aing Sayur ke payu kaburu dah kaburu ieu aduh poho aduh layanna eta kembang bunga desa Bangkai. Kembang bunga bangkai. meulih henteu ngomong